Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man faqqara sha'iman kana lahu mislu ajri. Al-hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabayunan sadayana ibu-ibu jamaah pangaosan mushola Nurul Amal anu Gusti kuring dihormat, mudah-mudahan sadayana sing teras kenging rahmat maghfirah sareng karadoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kehilap kasadayana aparatur pemerintah sakunna umat muslim anu mungkin kana ieu pengeras suara. Mudah-mudahan urang sadayana ku Gusti Allah dipasihan kabagjaan dunia kalap tubi ka alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana minggu kamari urang apal tos belajar 5 perkara anu kedah dijauhan, anu kedah dijauhi ketika orang puasa. 5 perkara teh. Kahiji, pami puasa urang ulah ngabohong. Sabab 5 perkara ieu mantang ngurangan karena pahala puasa teh. Nu kamari 5 perkara terus dibahas. Kahiji ngabohong. Jadi mantap ulangan pahala puasa. Lamun terus-terusan ngabohong ya berarti saya pahala puasa. Terus nuka duana gibah, ngomongkeun batur. Nuka ieu mah sanes ngomongkeun nyaritakeun. Ieu sami keneh. Nuka tiluna namimah teh mengadu-ngadu, ngadu domba, ngadukeun batur, ngadukeun jalma. Nuka opat sumpah palsu. Nuka limana ningali make syahwat. 5 perkara eta dina selama urang berpuasa wayana kedah dijauhan. Sebab pahala urang bakal ngurangan lamun ngalakukeun hal-hal tersebut. Bahkan bisa nepi ka CF. Sehingga saur Kanjeng Nabi tema seueur jalma anu puasa tapi teu bebeunangan naon-naon tina puasa anu teh kecuali lapar jeung haus. Sababnya 5 perkara anu tadi sok dilakukeun. Sehingga teu kaing pahala naon-naon. Lapar sareng haus. Lapar sareng. Tah ayeuna urang bade ngabahas 5 perkara anu memang kedah dilakukan urang selama bulan Ramadan. Kamari aya 5 perkara anu kedah dijauhan selama berpuasa. Ayeuna 5 perkara anu kedah diupayakeun urang selama bulan Ramadan. Minimal tapi sanes dina bulan Ramadan ngumpul. Ngan mumpung di bulan Ramadan 5 perkara ieu urang kedah lebih giat, kedah lebih serius dina ngalaksanakeun. Naon anu kahiji nyaeta memperbanyak amal kebaikan. Amal-amal kebaikan, memperbanyak kasayang.
dina bulan Ramadan teh. Mari kieu. Ya ieu sanes ngan ukur dina bulan Ramadan nya. Tapi khususnya urang di bulan Ramadan kudu lebih sungguh-sungguh dina melakukan kebaikan teh. Naon sababna saur Kanjeng Nabi man taqarraba fihi bi khislatin. Jalma anu taqarrub ka Gusti Allah ku amal sunat. Taqarrub mendekatkan diri kepada Allah ku pasunatan. Jalma anu mendekatkan diri ke Gusti Allah ku pasunatan, ku amal-amal sunat sanes amal-amal wajib. Maka ka'anna lahu kaman adda fardhatan. Maka eta jalma teh seperti jalma anu melakukan kaparduan, ngalaksanakeun kaparduan. Punya istimewana bulan Ramadan ya. Urang ngalakukan amal sunat tapi diganjar teh seperti ganjar fardu di bulan Ramadan. Ada di bulan-bulan anu biasa mah sunatnya diganjar sunat. Saksana memang berkali lipat 10 kali lipat lah gitunya. Bagi jalmi anu ngalakukan kasayan teh diwalasna ku 10 kali lipat minimalna. Tari dina bulan Ramadan masuk Kanjeng Nabi gitu. Ketika orang melakukan kebaikan anu bersifat sunat, jalmi anu ngalakukeun pasunatan, saya sengaja sakur sholat sunat. Tapi pokoknya kesunahan anu sanes, pasunatan anu sanes dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka itu seperti ngalaksanakeun kaparduan, kewajiban, pahala nantinya. Ari dina bulan-bulan anu sanes mah pasunatan ya pasunatan we, sok sanaos berlipat ganda. Tapi dina bulan Ramadan mah ketika orang ngalakukeun pasunatan teh pahalana seperti orang ngalakukeun kaparduan. Waman adda fardhatan fihi kana kaman adda sab'ina fardhatan fi ma siwa. Saur Kanjeng Nabi diteruskeun, jalma anu ngalaksanakeun hiji kaparduan dina bulan Ramadan, maka eta ibarat jalma anu ngalaksanakeun 70 kaparduan dina salian Ramadan. Lamun tadi ngalaksanakeun pasunatan, pahalana sami sareng ngalaksanakeun kaparduan dina bulan Ramadan. Jadi bagi orang sedekah teh kenging seperti pahala sedekah anu wajib. Bagi orang maca Quran sunat. Tah, maca Quran sunat teh mungkin bakal kenging seperti pahala maca Quran anu wajib. Pokoknya pasunatan anu sanesna dina bulan Ramadan mah pahala teh seperti pahala kewajiban. Nah, ieu ketika orang ngalaksanakeun satu kewajiban, satu kaparduan, maka seperti jalmi anu ngalaksanakeun 70 kaparduan dina selain bulan Ramadan. Dina selain bulan Ramadan mah katakan salat kan fardunya. Salat teh fardu lohor fardu. Urang dina bulan Ramadan ngalaksanakeun salat lohor, hiji kaparduan salat lohor heula gitu. Salat lohor. Tah ieu teh ibaratkeun urang ngalaksanakeun 70 kali salat lohor dina salian bulan Ramadan. Istimewana bulan Ramadan. Bayangkeun pahala fardu, pahala wajib ageung. Iya, berlipat-lipat. Jadi itu aya alasan kanggo urang ngajauhan puasa pokoknya. Puasa kan fardu, puasa kaparduan. Nah minimalna ketika urang puasa Ramadan, naon namina teh? Kan fardu puasa Ramadan teh, maka ieu ibarat minimalna ibarat 70 kali lipat puasa sunat. Punten. 70 kali lipat puasa fardu tapi di salian bulan Ramadan. Sekali deui,
ketika orang puasa Ramadan, fardu kan puasa Ramadan teh, iya teh lebih utama atau lebih sami. Sekali sami sareng 70 kali puasa fardu dina salian bulan Ramadan. Kami orang nazar, fardu teh wajib. Urang teh nazar rek puasa. Lamun boga incu lalaki nazar rek puasa. Tah ari dinazarkeun mah anu asalna sunat jadi wajib. Dinazar, di dia istilah nazar teh. Aya nazar. Cacare kanan ieu mah. Lamun anak lamun boga incu lalaki rek puasa. Lamun buka incuet jalan-jalan. Kebanyakan anak. Lain hari puasa jalan-jalan. Ya ini apa mitos dinazarkeun mah jadi kedah. Lamun cager jalan-jalan. Incu lamun cager cenah ieu. Rek puasa. Ieu malah jalan-jalan. Kamu mencit hayam tah. Rek mencit hayam. Mencit hayam asalnya sunat katanya. Orang sedekah ku daging hayam asalna sunat. Tapi ketika jadi cacare kanan gitu dinadarkeun ku urang teh. Lamun incu cager urang beujit eta toba. Loba yang dibeujit. Dinadarkeun eta kan jadi kewajiban eta teh nya. Dinadarkeun sapertos kitu mah jadi wajib. Misalkan ulang kali atas bahaya gitu. Ya nu negara almarhum ya gaduh tanggungan. Iya teh, sanetinya teh amanah gitu ya. Anu geus aya teh jangan kamu kali abdi gitu kami acan nyuwunkeun di sekitar. Kenging di sekitar gitu. Jadi kada nyuwunkeun wae si urang kalina gitu. Tadi mata soal itu mitohan. Ya itu wasiat ya teman gitu ya. Semacam wasiat. Jadi kami can nyuhunkeun mah ulah ka. Ya jadi ate ulang kali nate can ieu wae terus gede oke pas banget ya jadi plastik. Ieu Kada iya sopan Eta mah termasuk non sanes wasiat anu wajib eta mah. Justru ketika tos bade balik, murang kalina pamitos tamyiz tos bade balik, wayana eta mah tos kedah dibersihan. Berarti lama teh termasuk kamar deh. dengarunya. Ya yeuna misalkan di virtual. Ya pami bade ge atuh supados naon namanya supados enakeun ka keluarga di dituna, bujuk murang kalina supaya nyuhunkeun. Ya, tapi kok mana mungkin pamitos balik wayana kita disunatan itu. Pamitos balik mah. Soalnya saya teh apa sih? Kan tanda balik aya di dunia, tanda balik. Sampuna umur 8 tahun, lagi jeung awe. Pami sampun umur 15 tahun, laki sama pami teh keluar haid atau nanti teh keluar air mani. Pami terus umur 8 tahun terus keluar air mani terapi haid terus dihukuman balik. Wayahna teh pami terus ieu mah. Terus keluar air mani terapi terus haid umur 8 tahun minimalna terus balik. Jadi kedah di ieu, kedah disunatan, dibersihan. Ya karunya bilihkeun naon salatna aya najis yang kerung dina ieuna gitu nya. Dina naon di dieu teh di dieu disebutna naon? Kokocop. Kuluf ya. Disebut aya penyamatan gitu nya. Iya. Pokoknya mah wayana pamitos balik mah nya kedah dibersihan. Saya sih lagi malah ayam besok kita lupa gitu ya. Tapi mah kumpul sih pagi dah. Yang kayak ngoyong lah kumaha tah? Mainan. Nyecu bae lu yang mana.
Nah, mudah-mudahan sing enggal hayong disenengan. Sareng sing aya bakal lah jeung hinatan. Ulangi. Kahiji teh urang kita memperbanyak amal kebaikan. Bagi pami urang ngalaksanakeun pasunatan dina bulan Ramadan, maka sami jeung ngalaksanakeun kaparduan. Terus pami urang ngalaksanakeun kaparduan dina bulan Ramadan, sami jeung ngalaksanakeun 70 kaparduan dina salian bulan Ramadan. Eta kahijinya. Kahiji urang kita ngalaksanakeun pokona melakukan kebaikan-kebaikan. Anu kadua, sajabi puasa teh dina bulan Ramadan urang dianjurkeun memperbanyak maca Al-Qur'an. Alhamdulillah ya. Urang sok rame ari Ramadan masuk. Kakuping pami ngangkung ka bumi ya. Anu gereng-gerenyem we gitu. Gerenyem Kamu berapa menuju abdi alit kene, gitu ya. Menuju alit kene, utamana malam Jumat, gitu. Utamana pami malam Jumat. Eta tiap bumi teh sok kakuping ngegerenyem-gerenyem. Ngaos Yasin, ngaos hadarohan nya tawasul. Eta teh sok kakuping hampir reang di tiap bumi teh menuju abdi alit kene. Iya alit kene. Tas maghrib teh haneut, haneuteun. Kalau itu kan dia teh ngarawas. Daga pungkur mah teh acan naon teh berjamaah di masjid teh jarang gitu. Maksudna ngawas gitu ya. Ngawas berjamaah mari sana teh peneranganna masih kirang teh. Kapungkur mah nganggo lampu damar, cempol segini. Abor batas itu. Nya. Jadi paling di baru we ngalawas itu teh. Ngalawas itu. Hararan itu. Ayeuna mah ramen teh gandeng tos magrib teh gandeng ku salat iki. Pamilati TV atau ku HP. Ayeuna mah rata-rata sebatas magrib teh. Kabugur mah magrib teh jep salat. Tapi kami malam Jumaah tos magrib reang haneuteun ku ngawaskeun Yasin, tawasul, sareng shalawatan. Ayeuna mah ramena teh ku salat TV, salat HP. Memang tradisinya terus berkembang gitu. Urang teh disebut siap teh siap menghadapi perkembangan teknologi teh. Siap teh siapna ya gitu. Nu tradisi-tradisi anu sae teh jadi leungit. Ku sabab HP, ku sabab TV. Jadi di antara kesiapanana urang teh jadi mudah dina berinteraksi. Orang pamibade aya priogi naon-naon eta mah kantun klik. Diadegeun ku teh jauh-jauh ke ka dieu. Tah, memperbanyak baca Al-Quran. Tapi nya alhamdulillah aya lah urang sok gaduh hanca ya. Dina bulan Ramadan urang teh sok pasti gaduh hanca ngaderes. Henteu di musala oge gitu nya. Di musala sok rame teh di musala ge. Sok aya nu ngageun ngaos maca kana speakerkeun kadang mah. Dina bulan Ramadan mah bagi di antawisna syiar urang menebarkan atau urang teh keur bagja ngaraos bagja ieu teh bulan Ramadan. Nanti anu biasana awasan Al-Qur'an teh sok laun tarik teuing aya mah di speakeran. Ciri-ciri ieu teh nuju Ramadan. Bili aya anu hilapeun, bili aya anu naon teh rada lemah, rada lesu, pami nguping batur ngaos Qur'an mah sok rada kapancing. Tama pamumpung dina bulan Ramadan. Saur kanjeng Nabi kieu. Asyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa sareng awasan Al-Qur'an, yang puasa sareng Al-Qur'an engke bakal memberi syafaat bagi seorang hamba dina dinten kiamat. Ke dina poe kiamat teh Al-Qur'an bakal tiasa mere syafaat.
Kusuku-suku kapumpur sok diuningatkeun geuning nya. Syafaatna Al-Qur'an atau nabi puasa. Itu teh bakal masihan syafaat teh pitulung pembelaan yang urang ke dina dinten kiamat. Yaqulu syam puasa teh ge bakal nyarios kieu dina poe kiamat teh. Lamun pas kaleresan urang teh geuning nya ari Ramadan mah tara pegat puasa wae. Puasa wae Ramadan mah ngan meureun sok aya kesalahan sadi dinten aya we negara nagi jalmi nya. Ti saledat kana neraka heula we. Kana neraka heula pas bade di kana neraka teh engke si puasa teh bakal nyarios ieu. Ya ay Rabbi, duh pangeran abdi, ya Allah Gusti gitu nya. Mana'tuhu minat ta'ami wasyahwat. Gusti abdi teh nya puasa cik puasa. Abdi teh geus nyegah eta jalma tina tuamen, tina dahareun jeung inuman, jeung tina syahwatna. Kan ketika orang puasanya orang menjauhi makanan, menjauhi minuman, menjauhi syahwat, dilarang berhubungan badan. Tah, saur puasa teh gitu Gusti ke di dunia abdi nya puasa teh ya. Abdi teh ngahalangan mencegah jalma tersebut tina barang dahar, tina barang leueut, sareng tina syahwatna. Fasyafi'ni fihi, maka moga Gusti ngizinan kami memberi syafaat jaka fihi ka jalma tersebut. Gusti izinan abdi masihan syafaat pitulung ka orang tersebut. Jadi puasa teh nya urang nu paminuju puasa kan menjauhi makanan, minuman yang mantap membatalkeun teh, terus menjauhi tina syahwat. Tak kira di akhirat teh dina dinten kiamat saur puasa teh kitu. Gusti kaula mencegah eta jalma tina barang tuan barang leueut, ngajauhkeun tina syahwatna, maka moga Gusti ngizinan abdi masihan syafaat. Ditulungan teh anu asal tadi bade kana neraka ngecemplung teh nya. Ku puasana dipasihan syafaat. Diizinan ku Gusti Allah. Gusti Allah diizinan puasa urang teh nulungan urang. Sehingga nu bade ti soledat teh teu jadi kaburu aya anu ngabedol. Karena aya nampan gitu, aya nu nampan teh kaburu ti soledat kana neraka. Tuh puasa. Wa yaqulul Qur'an sareng Al-Qur'an gengke ku Gusti Allah dipasihan tiasa ngadawuh. Tiasa ngucap, tiasa nyarios. Datang boron nyetok tong anehnya Al-Qur'an biasa nyarios. Nya seueur kacaritakeun budak leutik anu can waktuna ngomong tos biasa ngomong. Atanapi aya batu kan urang biasana tara nguping batu ngarobrol gitu nya. Tapi ku Gusti Allah nya di pasihan kakiatan tiasa ngawaskeun salam ka Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aya batu nya dina sapali tanda-tanda Nabi teh Kanjeng Nabi pami ngalangkung kana babatuan teh. Batu-batu teh nyarios kitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kan urang palingnya lamun aya batu nu ngomong gitu bakal teh wah juri gitu. Wah sing juri gua. Tuh. Jadi Gusti Allah mah kersa wae, Gusti Allah mah kawasa wae, perkara-perkara anu ceuk urang mah teu ngagaduhan letah moal bisa ngomong. Tapi Gusti Allah mah tiasa wae dikersakeun pami dikersakeun tiasa nyarios, tiasa ngomong eta makhluk eta perkara teh. Takin Al-Qur'an dina dinten kiamat bakal nyarios kieu. Mana tuh minan naumi bil lail. Gusti kami teh nyegah eta jalma tina sare peuting. Anu asala jam 8 teh tos ker gitu nya. Jam 8 salian Ramadan mah gitu nya. Pas isya isya salat langsung katanya.
Tapi pas Ramadan mah tarawih heula Gusti ngawaskeun heula ayat Al-Qur'an dina salat tarawih teh sanajan ti al-hakumut oge nya. Urang mah galimna kan tarawih teh ti al-hakumut. Ari di daerah-daerah sanes mah sa Al-Qur'aneun. Tarawih teh sa Al-Qur'aneun. Tapi di gitu di Bandung gitu di kata besar. Nya pamibade mah di dieu nya. Moal daraekeun. Moal candiakeun. Bika bagus apa? Iya. Nah, pokoknya mah nu diawas nalika tarawih surat Al-Qur'an. Terus tos beres tarawih tadarusan deui ngaos Al-Qur'an. Anu asalna biasana tos isya teh salat langsung bobo, ayeuna masih kena maca Qur'an Gusti. Maratuhum minan naumi bilail kaula mencegah eta jalma sare ti peuting henteu langsung henteu seperti biasana. Biasa nama isya langsung bobo, ayeuna mah jam 8 ge masih maca keneh terus. Saur Quran teh ke di tem kiamat gitu. Gen pasti ku Gusti Allah diizinan eta Al-Qur'an, fasyafini fi, maka Gusti izinkan kaula memberikan syafaat ka eta jalma. Mungkin syafaat nanti aya syafaat nulungan tina kesalahan, aya syafaat naikeun derajat. Lamun tadi pas pada di soledat teh ku Al-Qur'an langsung ditampan, terjadi gebisna. Ayeuna pami jalma teh kalaresan kenging rahmat Gusti Allah teu asup kana neraka, langsung lebet ka surga. Mungkin disyafaatan ku Al-Qur'an teh darajatna langkung luhur. Disyafaatan ku puasa teh darajatna langkung luhur dina surgana teh. Dari surga ge macam-macamnya. Di surga ge darajatna teh. Tangge disyafaatan ku Al-Qur'an, ku puasa. Puasa sareng Al-Qur'an bakal masihan syafaat. Mantap mumpung di bulan Ramadan keneh gitu nya. Nembe sabaraha ayeuna? Tos aya 11 jalan. Ya sekitar 28-28an deui lah. Masih sekitar kene. 28 deui puasa. Pada lebaran. Baju budutna geus masihan. Baju budut ge. Eta nu kadua memperbanyak membaca Al-Qur'an. Terus nu katilu urang memperbanyak bersedekah. Para ulama urang dianjurkeun memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan khususnya. Karena memang urang ayeuna nuju di bulan Ramadan. Tah saur Kangjeng Nabi kan terus ditaros. Ya Rasulullah, ayyus shadaqati afdal? Hai Kangjeng Rasul, sedekah anu mana anu langkung utama, anu langkung afdal? Sedekah anu mana? Saur Kangjeng Nabi diwaler shadaqatun fi Ramadan. Nyata sedekah di bulan Ramadan. Eta sedekah nu paling afdal. Mantap mumpung urang ayeuna ke di bulan Ramadan sok sedekah. Satiasana we. Pami teu kedah ku harta benda wae sedekah teh. Urang tiasa sedekah ku harta benda. Tiasa sedekah ku emutan. Sedekah ku ilmu. Tiasa sedekah ku tanaga. Gotong royong, bantu membantu eta teh sedekah ku tanaga. Atanapi urang mah tanagana laleuleuss nya. Tos sepuh nya. Teu kiat ari kedah ngandalkeun tanaga mah ku emutan atuh. Emutan itu kumaha carana ieu. Eta ge tos sedekah ge. Bahkan pami minimal lapisan urang teh ku senyum di hadapan dulur orang, tetangga orang, sesama muslim senyum. Pami tepang teh, pami akrok teh, teh sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Warga senyum ge. Ya baik, mesem senyum.
gitu ya. Dapat pami mesem mah tara katingali waos mesem aja. Mesem senyum mesem beda sareng senyum seri terbahak paha. Ada masuk lebih ke muka eta mah. Sok lebih ke muka. Bahkan inti nama kieu kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan eta teh bernilai sedekah. Itulah intinya. Intinya mah gitu. Pamiurang teh tiasa sedekah ku harta, tiasa sedekah ku emutan, ku ilmu, tiasa sedekah ku tenaga. Kita sedekah. Jadi sedekah teh sanes ngeusian koropak masidu, koropak apa tadi koropak? Jadi di dia benten namina gitu. Itu di luar sok aya disebut kotak amal. Kotak amal, tapi tas di Indonesia kan, kapukul mah koropak. Disebut koropak teh kadang ngoropak. Ya, receh nanti diasupkeun koropak. Koropak. Nah, misalnya sarta unggul sedekah teh. Sarta benda unggul. Misalnya lebih gitu. Ketika ditaruh sedekah mana paling utama? Seharusnya lebih sedekahun di Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Pokoknya mah sedekah teh bayangan orang sedekah teh urang ngangsa ukur harta benda. Tiasa ku ilmu, tiasa ku emutan urang pemikiran, tiasa ku tenaga. Pokoknya mah setiap kebaikan eta bernilai sedekah. Ada nu kaopat memberi makan orang yang berbuka puasa. Beri makan minum lagi orang yang berbuka puasa. Sok aya takjil gini ya. Udah rasa takjil. Tah eta teh dianjurkeun bukan Nabi teh. Lamun urang saur Kanjeng Nabi lamun urang mere takjil. Jangan puasa. Puasa. Iya, maka orang teh kenging pahala puasa. Sami kenging pahala, berarti double orangnya. Pami orang puasa ongkoh, terus masihan takjil ongkoh, maka orang double. Gaduh pahala puasanya lira, jeung gaduh pahala puasa batur anu keur puasa. Anu dipasihan. Lamun hiji jalma nu dipasihan takjil teh berarti urang ngagaduhan. Ya, sami sareng ngagaduhan pahala puasa hiji jalma tersebut. Pami nu dipasihan 70. Berarti urang teh nya lebih agung. Pasihan anu teu puasa kumaha? Yes, kenging pahala kenging gitu nya. Tapi saya kenging pahala puasa. Ya kenging pahala ieu eta mah sedekah. Iya, masihan biasa. Tetap kenging pahala gitu ya. Ngan alangkah pahalana ageung pami masihan teh kanu puasa. Kanggo buka gitu ya. Tapi sanes bisa salah paham ya. Masihan tuangeun memberikan makanan orang yang berpuasa. Berpuasa kayaknya tidak ada serius gitu maksudnya. Maksudnya teh memberikan kanggo buka puasa nah gitu ya. Kanggo buka puasa nah, masihan kanggo buka puasa. Nya takjil seperti tadi gitu. Tadi teh urang sami kenging pahala puasana. Kenging pahala puasa utuh. Lamun urang rumaos teh tadi sok ngagibah gitu ya. Sok ngabohong. Tah momen gitu ya. Momen masihan takjil teh. Nya kata tangga we tuh. Tong jauh-jauh orang kedah coba ngitanya kedah di jalan-jalan dina motor masihan kata tangga we urang teh Payunan bumi. kalau payunan bumi samangkok urang teh ada mal kolek di besok ngolek ter nya ya kadang pami tos dipasikeun anu jadi nama bilih nuju teh selera gitu nya.
Nunggu bosan cenah ngolak wae gitu ya. Dipasihan kolak deui. Nya pokokna mah naon kumaha gitu nya urang. Bade artahanana teh nepi kumaha. Bisi hoyong dijadikeun pisang, goreng pisang gitu. Hoyong kolak kumaha wae teh mah. Ya pami urang teh kedah takjil teh urang kedah menyiapkan di jalan-jalan gitu. Kata tangga anu capek. Eta nu paling utama mah. Nu paling utama mah gitu. Kata tangga urang anu capek. Sok masihan samangkok ewang. Eta tapi ari urang tarang ada kolak mah da sok meser urang ge sebenarnya. Urang teh meser, sok meserna 2 teh nepi 3 gitu nya. Nu 2 deui pasikeun ka tetangga. Hiji ewang gitu nya. Pami tetanggana 2an. Ya nu pangsaket we. Utamakeun ieu saur Kanjeng Nabi. Siti Aisyah kantos naros. Kanjeng Nabi abdi teh kan gaduh tetangga seueur cenah. Nu mana nu kedah dipayunkeun. Akrobuha anu pangcaket lawang pantona nu paling caket kabeh urang kalawang urang. Oh, saur Kanjeng Nabi gitu. Saur Kanjeng Nabi gitu nya. Pami urang gaduh tetangga teh seueur. Jadi dikeliling lah seperti di dia bumi teh nya. Bertetangga teh, bumi teh Pak ieu gitu nya, cara raket. Da batasan tetangga teh 40 di setiap sisi. Lamun ka kanan 40, ka kiri 40, depan 40, belakang 40. Eta disebut tetangga. Ya, cik agama itu teh tetangga. Berarti sareng abdi ge itu kemungkinan tetangga kene. Tetangga kan jauh tetanggana. Aya tetangga anu saket. Aya tetangga anu saket. Tah saur Kanjeng Nabi sok kawitan ku nu pangcaket lawangna kana lawang anjeun. Nya lawang pintuna nu paling dekat mana? Pintuna nu paling dekat. Teu maneng lae urang mah. Maneng ka abi. Pamintos kitu nya nu paling dekat sok nu rada caket. Terus nu rada caket, nu dekat nu kanu tebih. Sok Kanjeng Nabi. Ya kan kadang ketika orang kieu we nyiapkeun takjil di jalan ari tetangga anu didireun teu kabagean. Akhirnya dia keun yang batur di jalan anu ngaliwat. Tah eta teh dina satu sisi kirang tepat. Kirang tepat naon ari tetangga anu caket teu diperatoskeun ku urang, ari batur anu jauh anu ngaraliwat ku urang teh dipentingkeun. Tah dina agama mah urang mentingkeun anu paling caket heula. Da urang pamiti damang teh mah tetangga. Langsung nulungan teh moal anu tadi dibere takjil teh ngadadak datang teh gitu. Ya gitu urangnya. Jadi urang teh memberi makanan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Maka pahala teh seperti pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangan goir annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Pahala batur nu puasa nu dipasihan ku urang takjil teh ya henteu berkurang pahalana teh. Sugan cenah saur Kanjeng Nabi kitu tadinya. Ketika urang masihan takjil ka batur, maka urang teh kenging pahala anu sami jeung pahala puasana. Tapi henteu ngurangan pahala puasa orang tersebut. Karunya atunya pami seumpamana teh pahala orang tersebut ku urang dipasihan takjil jadi berkurang dipasikeun ka urang, karunya. Kumaha lamun anu masihan takjil teh dugi ka 10. Ya pahala teh dibagikeun teh kenging pahala. Henteu kitu. Pahala orang yang anu berpuasa henteu leungit, tetep henteu kurang sakedik oge. Eta nu kaopat perkara. Maka hiji kan urang teh kedah melakukan kebaikan, amal kebaikan. Kedua, membaca Al-Qur'an. Katilu, banyak sedekah. Kaopat, berikan makan dan minum kepada orang yang lagi berpuasa. Orang untuk berbuka, orang yang berpuasa gitu ya. Yang buka. Nah, yang terakhir
Mungkin Ramadan teh sok aya disebut Asrul Awakhir, 10 hari terakhir. 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan, saur para ulama ieu teh mangrupakeun intisari bulan Ramadan. Sanes awalna urang mah kadang taraweh teh pinuh teh awalna we wungkul. Sareng mungkin lebaran. Lame deui teh nya. Urang mah kadang gitu tah. Mana teh malam pertama pinuh. Wah. Deui kaluar. Malam kedua ngurangan. Engke pinuh deui teh pami lebaran. Padahal saur para ulama intisari na bulan Ramadan teh di 10 terakhir, 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Momen ketika ayeuna oke lah nya. Nya teh seueur batur anu kurang merhatikeun 10 hari terakhir bulan Ramadan, urang mah kedah berupaya sebisa mungkin dina 10 hari terakhir bulan Ramadan teh kuda sungguh-sungguh ya dina ngamanfaatkeunana ngalap untung yang mengambil keuntungan dina 10 hari bulan Ramadan. Takin kumaha wae carana ngkin dina pertemuan anu salajengna nya. Sabab saur dina hadis kanjeng Nabi kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kanjeng Nabi dina bulan Ramadan pami 10 hari terakhir eta sok langkung lebih sungguh-sungguh daripada hari-hari anu lainna. Kanjeng Nabi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sangat bersungguh-sungguh dina ibadahna, dina ngalaksanakeun kebaikan. Tidak seperti dina hari-hari anu sanesna. Tak urang kin momen 10 hari terakhir teh kedah di upayakeun, kedah diusahakeun, dieusi ku hal-hal anu positif. Margi saur para ulama 10 hari terakhir bulan Ramadan teh intisari. Sanes awalna rame-rame. Eta mah tren ti urang nya. Tren ti urang. Awal Ramadan 2-3 hari kan biasanya sok rame kene. Tren tiap tahun. Hanya tiap tahun ini tren ada gitu. Kan dia ngorotan nepi ka sajajar di masjid teh. Di masjid di musala teh eta tetap gitu pemain tetap tadi. Padahal mah pemitos 10 hari terakhir Ramadan mah wayahna eta justru intisarina. Mungkin naon wae nya nu kedah dilaksanakeun ku urang dina 10 hari terakhir Ramadan. Pembahasan masih aya kene satu pertemuan diminya. 2 minggu. Oh iya, berarti masih kaping 15. Insyaallah. Berarti seueur kene gitu nya. 2 kali nanti pembahasan deui insyaallah urang bahas. Oke. Kaping 20 puasa. Fitrah 2 minggu. Ya, sakanteun kita bahas fitrah sama tanggal 15 teh kan ngeluarkeun fitrah bulan paling ayeuna. Karena itu tanggal 1 minggu pahayun. Minggu deui. Heeh. Minggu pahayun. Tanggal 20 bulan Jawa kan. Bulan puasa. Bulan puasa bulan Jawa. Nah, bahkan saur para ulama mah jalmi anu aya pertemuan deui urang minggu. Libur heula ya. Ini maksudnya kan kita aya teh geus lebaran. Mudik heula. Pulang ketemu bulan puasa. Mudik kapan? Saur para ulama kieu nya. Jalmi anu bagja nyata jalmi anu bisa mengambil keuntungan. Nonton urang mah ngamanfaatkeun 10 hari terakhir Ramadan. Sedangkan jalma anu lalai adalah orang anu tidak mendapatkan keberkahan, tidak mendapatkan kebaikan tina 10 hari terakhir bulan Ramadan tersebut. Entah pas hari terakhir gini. Supaya anu asa atas kendor keur urang teh keur wah sareng antara belanja acuk baru ning kene sate acan 10 hari terakhir Ramadan. Ngan gogodaanna teh diskon mungkin adanya.
Orang teh berperang itu sering diskon. Biasanya pamitos bade mepet ka Ramadan mah sok seueur diskon. Bade ka lebaran mah sok seueur diskon. Ya, teu sawios lah asal nanti tong mami teuing di pasarna. Tong mami teuing di pasarna nyaah. Pami biasa mah meser acukna pemibade meser acuk teh mah satajan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Supaya orang 10 hari terakhir Ramadan mah fokus we. Fokus dina ngabebenah urang puasa, fokus dina ngahatamkeun Al-Qur'an, fokus dina ngalaksanakeun kesayan-kesayan anu sanes. Eta 5 poin ya. Dina bulan Ramadan teh urang dianjurkeun seueur ngalaksanakeun kasayan, amal kebaikan, urang teh membaca Al-Qur'an, bersedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu kalimat orang kedah memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tenging ya. Tadi pahala sunat dina bulan Ramadan mah sami sareng pahala fardu. Hiji kaparduan dina bulan Ramadan sami sareng 70 kaparduan dina bulan-bulan anu sanes. Cekap. Ada rapi kurang. Kira-kira itu 5 mingguan kamari 5 minggu ayeuna 5 deui ke kapayuna sabaraha ya. Pokoknya momen 10 hari terakhir bulan Ramadan ieu kedah sungguh-sungguh deui nya. Nu asalna dari 1 2 3 malam pertama anu 10 hari terakhir orang semangatkeun deui. Biasana sok lala libur di pasantren ge. Nya pasantren sok diuihkeun. Kami tos tanggal 20 mah. Teu fokus gitu. Kita fokus. Nya ustaz-ustazna kiai-kiaina bade fokus 10 hari terakhir bulan Ramadan. Termasuk urang kalina sepuhna oge deui. Kitu pangintennya. Hapunten bilih panjang teuing bilih aya kakirangan, mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana tiasa dilaksanakeun ku urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u 'anna biha as-sihra wal a'da wa tusallimuna biha min jami'il amradi wal bala'i wal bala'i wal waba. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.